Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun namanya Berika Nurcahaya ti kelas 10 MPLB 2. Abdi bade ngadongeng tentang si Kabayan Ngalanangka. Hiji wangsa si Kabayan dititah ku mitohana teh ngalanangka. Cek mitohana teh cik atuh Kabayan ngalanangka teh nu kolot. Kincring si Kabayan teh indit ka kebon. Satepina di kebon si Kabayan culang cileung kana tangkal nangka. Geus manggih nu kolot tur gede deui tuluy dipetik eta nangka ku si Kabayan. Tapi barang dek dipanggul beratna kacida. Wah, ieu mah moal kaduga mawana ge. Cek si Kabayan teh. Tuluy eta nangka dipalidkeun ku si Kabayan di walungan. Ju gue balik ti heula da geus kolot ieu, cek manehna ka nangka teh. Barang tepi di imah, mitohana nanya ka si Kabayan, "Meunang teu Kabayan nangka teh?" Dijawab ku si Kabayan teh, "Meunang atuh, nya gede nya kolot deui nangkana," cek si Kabayan. Tuluy mitohana nanya deui, "Ayeuna mana atuh nangkana?" "Har, can datang kitu. Pan tadi geus dipalidkeun titah balik ti heula," cek si Kabayan. Tuluy mitohana ngomong, "Ari maneh bodoh teh meuni kabina-bina Kabayan moal aya nangka bisa balik sorangan," cek mitohana teh keseleun pisan ka si Kabayan. Terus Kabayan ngomong, "Nu bodoh mah nangkana geus kolot teu apal jalan balik," cek manehna tuluy ngaleos.